berjalan sudah biasa, biar tua kelihatan masih gaya. Muna kenalan si gana mua kecewa. Aduh aduh Nyiranda, nah di mana poina? Urang taksir itu aya randa gaya, rambut panjang salira hejo carulan. Sok biaku mun urang teu kabitan, duh kalau jalan pinggulnya digoyang-goyang. Goyang pinggul eplok cendol katurahna. Aduh aduh teu sangka sae goyangna. Loba pisan lalaki anu kagoda, duh umat imut jeung adulah delek socana. Biar tua kalau jalan masih gaya, mun kenalan sok resep sareng pamuda. Mun adi make up dangan-dangan direka-reka-rekan, teu tinggalan ku mode zaman ayeuna. Eplok cenadol berjalan sudah biasa, biar tua kelihatan masih gaya. Muna kenalan si gana mua kecewa. Aduh aduh Nyiranda, nah di mana bumina? Badminton di mana-mana, di kampung ajeng di kota. Badminton jeung suka-suka panglipur mana sungkawa. Di smash paling ngajungkung, di koper ket yang ngigir, di lob apung-apungan, backhand ti belah kencang, di smash kana net yang sang, di kok pulkok coplok, di lob keluar awut, lismin ade umat tong balang. Ngulangkeun
lop ampun-ampunan lismen ade umat tombalang ngulangkeun rakyat diatur tingkahna maju mundur latihan ngarih di dapur sareng gebuk kasur sangkok kananet nyangsang longkok kahanapeun net bengkok bekana kentek rangkok perang disemis kana tara lahirna rupa-rupa wujud manusia kereminuhan dunia dina segala rupa carita kahormatan jeung kakayaan di mata reje cahaya pikeun hirup jeung urip napas urang bak jadina rupa neraka dunya bibirnu dipulas lipstik cinta ditukeran harta imut palsu pinuh nafsu pangharepan kosong poe isu kumaha tehna peuting dihias ku bulan mabrak daya haratina mun nyawa diwewejet lapar salega langit pinuh ku cimata cimata rejeng cahaya pikeun hirup jeung uripna naon hartina kebebasan naon hartina kemerdekaan mun hirup diancam cancaya pikir sebab ieu panjarahir innalillahi asati anjeun mulang ka anjeun tamat carita cucu dunya isuk pageto lahir rupa wujud
cocokan nafsu birahi. Rupa-rupa wujud manusia germuhan dunya tina segala rupa carita kahormatan jeung kakayaan di mata rejeng cacaya ikeun hirup jeung uripna napas urang bagjadina rupa neraka dunya diwirnu dipulat lipstik cinta ditukeran harata imut palsu pinuh nafsu pangkarepan kosong poe isuk kumadehna hartina kebebasan naon haratina kemerdekaan mun hiu diancam jangan caya pikir sabab ieu penjara hirup dihias ku bulana mabra aya haratina mun nyawa diwajet lapar sagala langit penuh ku cimata rejeng cacaya pikeun hirup jeung uripna innalillahi asati anjeun mulang ka anjeun tamat hiji carita cucu isuk pageto lahir rupa wujud manusia ngana jadi cocokan nafsu birahi.
Ucalan nyai
kembang asih dimunggah katebak angin ngadali adi oyak-oyakan lirnu ngagupayan siga cajaka anu rek abita dedet teuing dadet teuing nu amita teu ditemonan sok sieun keras pun dongan moal-moal balik deui kembang asih nu geus lawas katebak angin ngadali adi aur-auran jauh di tempatna bet jigarunta nu taya hargana dedet teuing dadet teuing silih asih nu taya gendatna sok sieun penggasdahana warungkan jeung akarana kembang asih dimunggah katebak angin ngadali adi oyak-oyakan lirnu ngagupayan siga cajaka anu rek pamitan dedet teuing dadet teuing nu amita teu ditemonan sok sieun terus pun dongan moal-moal balik deui kembang asih nu geus lawas katebak angin
wetay